Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana patepang di sareng abdi Muhammad Kiki Abdi Siti Riri Juaria di Warde Warta Mande. Abdi bade ngabahas bewara ngeunaan baso anu enak na di wilayah Mande. Diterangkeun ku rerencangan abdi. pun satacana sapertos anu diterangkeun ku rerencangan abdi di Mande aya tukang bakso anu katelah enakna nyaeta bakso BMP bewara salengkapna. Di Mande seueur pisan anu ngajualan baso. Dimimiti anu didorong dina gerobak nepikeun ka anu nyewa tempat alagreng. Nu ngabentenkeun baso BMP ieu sareng anu sanesna nyaeta baso babat anu katelah enakna. Bakso anu aya di dieu Bakso urat bang. teras tempatna nyewa atau ngebangun nyalira nyewa si Iraha mulai jualan bakso ieu di tahun sabaraha tahun Tahun 10 tahun ya. 10 tahun. kita 10 tahun dari tas kami nyamang di dia sabaraha penghasilan per bulan atau per harina Per harina 15. sajuta 500 teras anu terakhir tempat ieu teh aya cabangna teu di mana-mana kitu sebatkeun Aya Ciranjang. di Ciranjang di Cianjur Jaya nya Aya Cianjur. Cianjur Matur nuhun ya Bapak. rasana bakso teh Haus pisan, teteh masa ieu teh Gusti Nu Agung. nah teh resep bakso di dieu Rasaan bakso teh beda gitu teh lain. Jadi kita lebet teh seueur ku babat sareng ku ati aya ati ampelan teh ya. Sakitu wae anu dipikahatur ku sim kuring. kirang langkungna nada dihapunten hatur nuhun ku perhatosanana. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana patepang di sareng abdi Muhammad Kiki dina Warde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana patepang di sareng abdi Muhammad Kiki di Warde Warta Mande. Pun satacana sapertos anu diterangkeun ku rerencangan abdi di Mande nyaeta aya tukang bakso anu katelah erang